Aduh, si bapak pindah ke lembur ieu. Menikenaheun juga nana teh. Engkau datang lagi yang kesekian kali untuk meminta diriku kembali. Yang naik odong-odongnya. Ih, karunya teuing atuh. Kumaha lamun si Akang eta jadi odong-odongna atuh. Nah, si Akang eta nu numpakana. Neng ditumpakan si Junaid mah nu aya malah ateu. Gajah we atuh sakalian tumpakeun ka Akang. Ah, saya gitu, Kang. Ieu si Neng bangun ka bunga jika nanti lamun Akang modal teh. Ye, gibah teh dosa besar teh. Nyahot teh keteranganna, ye keteranganna yang nyahot teh bismika Allahumma ahya wa bismika amu. Mun teu salah eta mah doa arek molor. Si Eus jadi gitu. Coba atuh nyanyi. Ih, teu percaya Kak Eus. Tah pasang tah telinga kalian berdua teh dangkeun nya Eus. Rindu siapa? Cinta siapa? Cinta salah kibatul. Ih, kamarana cenah. Deui jerema garelo. Mun merenya mengakui suara Eus alus teh. Si bapak pindah ke lembur ieu. Menikenaheun juga nana teh. Engkau datang lagi yang kesekian kali untuk meminta diriku kembali.
Rita Sugiarto meureun anu penyanyi dangdut itu lain. Oh. Nah ulah Rita Surya jadi penyanyi dangdut. Bodoh teuing arek jadi penyanyi dangdut arek naon sugan tukang nongol bedug. Pusing deket. Ari sih penasaran deh. Aji atuh. Neng, si ieu labu Neng. Malah harerei kitu. Neng, nuju ngalapa patong, Neng. Patong lagi teh. Cicing sia teh hari bener sih bisa ngajaga image atuh. Aing bekir tadi ngalapa patong. Aing ngajagaan si Emet. Image. Lah kumaha we sia we lah. Oh, akang-akang teh bieu teh parasealin. Ah, biasa lah, Neng. Ieu si Junet tah, ngajarkeun teh yang naik odong-odongnya. Ih, karunya teuing atuh. Kumaha lamun si akang eta jadi odong-odongna atuh. Nah, si akang eta nu numpakana. Atuh pameng Neng ditumpakan si Junet mah nu aya malah atuh. Enggak jauh atuh sakalian tumpakeun ka akang. Ah, saya kitu, Kang. Atuh si Neng bangun ka bunga jika nanti lamun akang modar teh. Satuju. Ari sia oge sok pimilueun. Piraku ieu teh pan rekan kudu modar. Tadi sahnya jika nu cerik. Aing boga babaturan teh. Lamun teu sieun dosa ku aing didagor. Nah, ari maneh Jajang, sok emosian. Aya aing teh boga salah naon? Ari sia yang lain ngadenge anu ceurik, tapi eta teh nu nyanyi atuh euy. Tah pasing dengar Nyanyi. Oh, kumaha sia we lah. Punten Neng, tadi akang ngadangu Neng hawar-hawar gitu Neng itu ngahaleuang ngeros pisan Neng. Hah? Si akang ngadangunya? Muhun Neng, ngadangu suantena ya Allah, akang jadi teu kiat. Ah, si akang mah ari kitu teu kiat naon. Duh Neng, hayang kiih puguh. Si amang mah hayang ki, aing ngadange suara si Neng udah pisan ngahaleuangna. Hor, emang bener aing hayang kiih. Ari sia jor atuh hayang ki mah aing ah. Si akang ku aya-aya wae. Ah, Oh ya Neng, hal apa yang paling besar di dunia? Oh aneh, aku aneh. Tadi di sini apa ya nih? Tapi menang jual anu kieu. Moal gitu juring gitu nah mah ieu. Teh, apal teu imah nu belah wetan tatangga Bitarsi nu 03 bulan alina geus aya nu ngisian. Heuh teteh ge ngadenge ti batur. Cenah teteh nu nyicinganna teh Pak Guru jeung budak awewena. Eta budak awewena mun teu salah ngaranna Priani. Teuing teteh teh nyaho ngaranna mah. Ngan eta teh cek beja mah sorana teh alus. Nya cenah bawa artis dangdut nya. Bisa jadinya. Teteh ge penasaran kumaha sorana mun nyanyi.
maraneh mah duaan hirup teh hayo we dipenuhi ku dosa. Ye gibah teh dosa besar teh. Nyaho teu keteranganna, ye keteranganna hayang nyaho teu bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Hah? Mun teu salah eta mah doa arek molor. Si Eis didenget teuing. Ih, atunya bener si Rahmi neneng, da eta mah doa arek saleh. Syukur sadar mah. Jadi kalian berdua teh keur ngagosip kenaon atuh? Eta keur ngomong ke nu anyar pindahan. Ngadenge da eus ge saliwat. Boga dulur teh, batur makor ngomongkeun ka alusana. Eta budak awewena ngaranna teh Apriani. Lamun nyanyi, eta sorana. Hah? Emang maksudna kumaha? Eta Rahmi majar sorana. Komo menyanyi dangdutnya. Ih. Benernya. Jadi kalian selama ini teh tuli. Maksud teteh, kumaha kitu? Hah? Naon Rahmi? Masalah suara. Ya Allah. Kalian mah ih teu nyaho ieu euy, suara euis mah mau aya bisa nu ngelehkeun. Hah? Coba atuh nyanyi. Ih, teu percaya ka euis. Tah pasang tah telinga kalian berdua teh dangukeun nya euis. Rindu siapa? Cinta siapa? Cinta salah kibatur. Kamarana cenah. Deui jelema garelo. Moe merenya mengakui suara euis alus teh. Euis teh kudu latihan. Era atuh tunu anyar datang. Piraku euis teh rek ngabuktikeun biar semua dunia teh tahu bahwa suara euis teh katali buku. Kejora temanilah malamku antara duh ih kami karek sadar geuning boga dulur teh alus sorana. Tuh kan neneng sing kumaha oge suara euis teh alus sih. Pantes atuh euis jadi biudan teh. Biduan meureun. Tah eta Alus pisan suara teh. Ih, heueuh teh neneng, teh euis teh lamun nyanyi sarana teh mirip Elvi Mustaqim. Obong kadulur meni sarua pabelitna. Aya ge Elvi Sukaesi lain Elvi Mustaqim. Sadarnya maraneh. Atuh da dibanding saha eta awe nu anyar pinang teh? Apriani. Euis. Tah si eta naon atuh ge sora kitu patut ngalakukanna duit laku kene euis dangukeun deui nya. Dirimu, diriku tergila-gila padanya. Tah kumaha alus kan? Daripada si Apriani mah naon sora kitu tong daek ngadenge saladar atuh Rahmi neneng. Euis. Ih naon neneng? Jeung eta panon ge kituan saudara. Teh. Ih, naon maraneh teh jadi garelo kieu neneng Rahmi. Gening. Saha teh ieu teh asa nembe ningali. Punten nembe tiasa jalan-jalan, maklum beberes di bumi teh tecekap ku sadinten. Tepangkeun abdi Apriani. Puas boga dulur teh. Ngomongkeun batur tukang. Heueuh nya. Teh antepkeun yuk. Apriani, nepangkeun euis. Oh, si Neng anu tadi teh nya. Jika nu keur ngalakuan teh si Neng ieu mah. Oh, ablu teh nya. Emang aji ga belut.
Pugu mah juga caci. Jalan. Nanya heula ka dieu. Neng, ningali rencangan ate. Oh, muhun. Nyatuh. Jung. Eta swanten meni saya kitu. Sanes nyanyi eta mah biasa we euis masuk ngadoa da geuning geus sok nyeri wae. Udah kini ngaukeun. Punten, saha nami teh? Oh, muhun nepangkeun euis. Di mana tuh kawitna? Di Cimahi ngalih ka dieu. Margi pun bapak ngalih tugas. Tuh pali ditu. Oh, muhun. Eta swanten saya kitu buah artis. Oh, nanaon teh sok kitu. Mangga atunya euis ti payun. Ih, deui. Era ih geus mau keluar saminggu.